Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten, wilujeng patepang dangu deui sarengaki dina acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda ngabuburit. Ngabuburitna panginten panungtung ieu nya kumaha enjing tos boboran. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi sadayana tutug tamat cacap ibadah saumna. Aki oge nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalebatannya upami salami ieu seueur kalepatan anu dihajatan api teu kahajanya. Boh cariosan anu nyentug kana mana dan api ngaraheutan batin. Nuhunkeun sih dihapunten. Mugi-mugi di dinten anu fitri enjing urang tiasa bersih deui dina sagala dosa perdosaannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, urang ngeureuyeuh deui ngadongeng nyacapkeun dongeng ngabuburitnya. Masih dina lalakon nyaeta Siluman Gunung Guntur nu ayeuna nincak bagian ka-18. Kumaha trasan ieu lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge nu nembean mancon nembean ngadongkeun mangga ulah asa-asa pamirsa di subscribe wae nya ditoya palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kanu sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sasarengan urang tiasa janten pangreah-reah nggoni ngamumule seni dongeng Sunda supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda parsa makna. Mangga kaparayun sadayana prung. Tisaprak bahkan ta mere pituduh ka urang lembur supaya tiap popojok lembur dipelakan tangkal widara. Oge ngagantelkeun bawang beureum jeung bawang bodas di tiap imah. Lembur cimanganten jadi aman deui cara bihari. Teu kabejakeun aya jurig hulu ngulampreng atawa malam Jumaah anjing kadenge babaung patembalan. Sarta hal-hal aneh sajena nu matak geuman karasana. Benernya hebat Syabah mah. Sakali nareka langsung dokter aman lemur teh. Ceuk si Odoy bari ngagolerkeun paculna anu kadak rengse di kumbah tuluy gek diuk dina saung. Gap kana Citeko. Dikucurkeun kana cangkir batok tuluy diinum maningal leklek. Alhamdulillahnya Kang. Sugan we aman salilana nya. Walon Hendi gap manehna ge kana cangkir tuluy nurutan nginum cara si Odoy. Da puguh geus capek memeres galeng. Lain jang irah ayo rek nganjang ka nyirana tea. Tanya si Odoy. Bari biasa ngaya teuing Kang asa haroream. Bari napa nisukan rek ngamimitian puasa nadunan kahoyong Abah. Nya bener jang. Bari asa kulebar jang. Lebar kunaon Kang? Lebar atuh panujang mah masih jajaka. Mani asa kulebar kudu nganjang karana sanajan geulis ge. Tewas teu aya deui parawan wae. Baina Kang mah kurang cop kana hate. Hari ujang kudu menangkeun Nyi Sukesi mah. Sabab geuning Nyi Sukesi mah matre. Tega ning ninggalkeun ujang demi menangkeun jalma jegud. Mending nganjang mah ka Nyi Iroh weh. Puguh parawan bager. Tah loba omong deui Nyi Iroh mah cicingeun pisan.
Nyanya tuh moal rea omong dan nyiroh mah pireut. Tiawit budak ge Kang, sok aya wae akang mah. Aduh mending ge kanu kitu Jang, moal loba pamenta, moal loba kahayang. Bari moal nyarekan deui. Geus Kang hayu urang balik, geus beurang Kang. Cek Hendy bari cangkat gap kana paculna tuluy dipanggulnya tak kenca. Nya hayu atuh Jang, tapi ke urang mundur heula mundur kangkung. Keur batur lauk asin sepat Jang, da Kang mah geus lapar ieu teh yeuh. Jawab si Odoy tuluy nunturkeun Hendy kaluar teh sau. Ayeuna urang kocapkeun heula di lembur Citiis, mayaya harita teh keur balanja di warungna Bi Imah. Palai naon? Mak, sok atuh kayaknya milih. Tanya Bi Imah, biasa deh da mayayah mah langganan ka warungna. Eta cenah si Nyai hayang kere daging cenah. Tah sambeleuna sekalian Imah ieu. Bari meuli obat nyamuk weh sabungkus mah. Bi Imah gancang ngaladangan pesanan mayaya. Sanggeus dibungkus song dibikeun ka mayaya. Sabaraha ieu teh Imah? Tanya mayaya bari nampanan bungkusan belanjaanana. 500 salaweun sadayana mak. Balon Bi Imah. Mayaya ngusiwal kana kutangna tuluy ngasongkeun duit pikeun mayar balanjaan. Keur kitu jol datang Ambu Sarti. Kabeneran ieu aya mayayah kuring teh ieu penasaran pisan rek tumanya ka mayayah teh. Aya naon kitu Ambu? Tanya mayayah anu rek mulang jadi ngajanteng bisi bae Ambu Sarti aya kepentingan. Lain ieu panan Nyi Sukesi teh ayeuna teh geus berat beunghar. Tapi sakabeh urang lembur teh aya nu apal ti mana asal hartana mak. Bisi we ari mayayah mah apal sabab apaan mayayah mah nu jadi nungna. Manya we teu nya tepi ka teu nyahona asal harta anakna sorangan ti mana. Itu ceuk Ambu Sarti nyaritana bari pepeta sagala. Ulang mayayah ngahuleng. Pananya samodel kitu ti Ambu Sarti teh dasanya nama mayayah ge teu apal. Kana asal usul hartana Nyi Sukesi sabab unggal ditanya Nyi Sukesi tara ngajawab. Kalahkah malik ambek atawa ngaleos ninggalkeun mayayah. Nah, mak kalah ngahulang ditanya teh. Nyasanya nama mak ge teu apal kana asal usulna sabab si Nyai can ngabejakeun tepi kadanget ieu. Nah, tuh ari mak teh kumaha? Mak teh curiga kitu. Anak teu pupuku beunghar bari teu gawe, teu boga salaki nu mere nafkah. Pan di mana jalana eta harta anu sakitu lobana teh? Da moal ragrag ti langit meureun. Kade ieu mak bisi ieu mah nya bisi punten nya. Bisi kumaha, Bu? Nya bisi eta harta teh ieu asalna ti siluman, ti jurig menang muhit kada demit punten gitu oge mah lain kuring nuduh atawa suudon ka anak emak. Tapi mama percaya kasih Nyai pasti eta harta menang jalan halal, lain menang ti munjung atawa muja ka siluman. Nya mah da ieu mah ngaranna ge bisi ku bisi bisi, tapi lamun aya hal-hal nu aneh di mah tetep kudu boga rasa curiga. Hal aneh kumaha maksud Ambu teh? Nya hal-hal anu aneh samaya lamun malam Jumaah sok nyuguh atawa di imah aya kamar khusus anu meunang kaasupan ku saha bae iwal ku Nyi Sukesi. Eta teh ieu ciri-ciri jalma nu muhit ka siluman, Mak.
Mayaya ngahulang ngadeng kitu teras manehna ingat ka hiji kamar ditungtung imah. Anu tepi ka poe harita ge tisaprak dibangun manehna can pernah nyorang asup sabapantona dikunci bae. Jeung kuncina ge dicekel ku anakna nyaeta Nyi Sukesi. Hate Mayayah mimiti kaeunreupan rasa curiga. Aduh wah boa gerantes hate Mayayah. Hatur nuhun ambu, ieu emak mulang heula sababrek masak ieu teh. Permiosnya Mayayah gura-giru balik ka imah. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kidagar official di mana bae ayana anu resep atanapi remen balanja di Shopee atanapi Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk anu dipajang di dongeng Aki. Kantun klik we salah sawes produkna. Saparantos diklik mangke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada. Saparantos lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas. Tiasa ngagaleuh naon bae oge sakahoyong pamirsa. Kuakin teu diwajibkeun pamirsa ngagaleuh pajangan atanapi produk nu dipajang nya. Eta mah salah sawios cukang lantaran atanapi panto lebet ke aplikasi. Hatur nuhun ka pamirsa anu tos ngahaja-hajaeun nya balanja ngalangkungan dongeng Aki. Oge hatur nuhun kana tos ngarojong balanja di Shopee atanapi Lazada ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan urang keureuy pamirsa dongengna. Nepi ka imah Mayayah kebat ka tukang nuju ka kamar anu can pernah dibuka teh. Pantona disurungkeun ku Mayayah tapi panto teh geuning pageuh da puguh dikunci ku Nyi Sukesi. Mayayah nong dina liang kunci teu kacirina naon da puguh di jero teh poek teu dilampuan. Ukur kambeuh hiliwirna minyak seungit awor jeung seungit menyan bodas. Kecurigaan Mayayah tambah gede. Kesi. Aduh aing mah kumaha ieu teh? Mending digerawan we si nyaina. Kesi, nyai ka dieu heula. Mayayah gegerowan ka anakna. Aya naon mak? Isuk-isuk geus ribut gogorowokan. Jawab Nyi Sukesi bari datang di dapur. Cik buka ieu kamar teh Kesi rek dibersihan meh teu barauh hapeuk. Keun we atuh mak engke ku Kesi. Bari na poho nyimpen kuncina ge teuing di mana. Lain ieu mama rek tumanya, jawab sing jujurnya. Naruskeun naon kitu mah teh? Ari asalna harta banda nu sakieu lubak-libuk lobana teh meunang ti mana? Nu sabenerna nyai? Sabab geus jadi kacapangan urang lembur yen hidup teh muhit kasiluman alias munjung. Ulah didangu mak, eta mah jalma sirik we pedah Kesi loba duit. Nya sanajan kitu pan emah ge teu apal kana asalna harta hidup. Wayahna ayeuna mah terangkeun sajelentena supaya teu jadi fitnah. Nyi Kesi ngahulang sakedeung. Manehna rada bingung nah harek terus terang atau ngabohong ka indungna tapi akhirna mapok nyarita. Mak,
Saleresna mah harita teh basa Kesi angkat ka Ciherang. Di jalan teh manggih tas. Tas dibuka eta teh tas teh isina emas jeung perhiasan. Yang dicandak uih kitu anu saleresna mama. Atuh nah karek nyarita ayeuna Kesi. Sieun mak bisi disangka kenging mau katawa eta emas teh bisi meunang ngarampok kerampokna milarian Kesi. Bilih mata percantan mah hayu ngiring ka kamar emasna ge aya keneh mak. Nyi Sukesi asup ka kamarna diturkeun ku Mayayah kolotrak panto dibuka. Nyi Sukesi tuluy muka panto lomari. Nyi Sukesi nyokot kantong warna hideung dina jero lomari tuluy esina diburusutkeun dina luhureun ranjang. Mayayah olohok mata simeuteun ningali anu ngaburusut teh emas batangan jeung perhiasan emas oge batu inten permata. Tah ieu mah sesana margi sawarehna mah tos diical Kesi dianggo meser sawah kebon munding sareng ngawangun bumi ieu. Nya geus mah percaya asupkeun deui kainya bisi aya cak-cak bodas. Cek Mayayah bari culang cileung ka arah jendela kamar bisi bae aya jalma anu ngintip. Kocapkeun peutingna, harita teh peuting Jumaah Kliwon, peuting-peuting anu jadi perjanjian tiap bulan yen Prabu Dentawi Sesa bakal datang ka Nyi Sukesi. Pikeun nyacapkeun ka sono. Nyi Sukesi kudu daek ngalayanan nafsu saitona raja kerajaan siluman jurig hulu. Waktu geus rek tengah peuting, Nyi Sukesi geus dandan, make baju pangalusna di minyak wangi pangseungitna tuluy asup ka kamar khusus teh. Pas tengah peuting, seor angin tarik ngagelebuk cungungung anjing babaung patembalan, blik sada sora nu lempang di pipir imah. Cakakak sora nu seuri meni hanaruan. Bageakeun ieu kaula datang Nyai. Cilegedeg di hareupeun Nyi Sukesi anu keur diuk di sisi ranjang Prabu Dentawi Sesa ngajirim. Sembah baktos kahunjuk panjenengan Kanjeng Sinuhun. Cek Nyi Sukesi bari terus nyembah ka Prabu Dentawi Sesa. Ditarima pisan geulis kaula geus sono pisan hayang geura gatrik aeh. Naon ya son lah gitu. Hayang geura gala asin sareng salira. Dan tapara deui gabruk bae Prabu Dentawi Sesa ngagabruk Nyi Sukesi. Digalemohan digalentoran pinuh ku nafsu. Kocapkeun di pangkengna Mayayah harita teh nguli si kudang hayang kacai. Mayayah keluar di kamarnya tuluy nuju ka tukang. Palebah hareupeun kamar khusus Mayayah ngarandeg sabab ngadenge ku manehna. Kadenge ku manehna aya sora-sora nu aneh di jero kamar teh. Oge kadenge aya sora ranjang anu rerekotan. Kajurung kurasa kapanasaran Mayayah noong tina liang kunci. Di jero teh si horeng caang. Mayayah nogel dina panto hayang sidik ka jero kamar. Barang pas sidik katempo, awak Mayayah ngageter kesang renung dina tarangna sabab sidik katempo ku panonna yen anakna keur ngalakukeun perbuatan anu nirca jeung hiji lalaki jangkung badag anu teuing saha sabab Mayayah can pernah nempo ka eta jalma. Kesi, buka sia. Keurna naonan ngareman lalaki hayo buka. Buka ieu gancang buka. Mayayah gegedor kana panto bari jeung ambek. Teu lila kolotrak panto muka. Tapi di hareupeun Mayayah aya nu ngalayang hiji sirah lalaki anu bosongot make mahkota. Rupana pikasieun sihuna ranggeteng letahna ngambai panjang.
Di sahanapeun beheung teh ngagantung jajantung hamperu wejit jeung sajena sagala jeroan manusia matak sawan anu nempo. Dina kayan kitu di hareup imah kadenge aya nu keketrok plus jelema asup si horeng nu asup ka imah mayayah teh awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kebaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kunaon eta mayayah ma ieu awug pesenan kalah ngajongking eta naon nu ngalayang jurig langgerak jalma nu anyar datang nu taya lian Bisarwiti nu nganterkeun pesenan mayayah awug ngalanggerak sabab sawan nempo jirim jurig hulu di mahkota nyaeta Prabu Dentawisesa. Pohara itu Kang Awug ngilu pingsan ngalalakon sok hayang we ka filmnya. Aduh pemirsa urang sekapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu bade nulungan heula Bisarwiti ya ikon soalna ieu mah. Pamirsa sadayana di mana bae ayana lalampahan Nyi Sukesi dina jejer cariyos siluman Gunung Guntur bagian ke-18 cag urang teundeun heula di haneuleuum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula di Hanjuang siang geusan alaeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Atur nuhun kana sadaya perhatosanana, atur nuhun parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Pamirsa sadayana enjing lebaran aki ngawilujengkeun ka sadayana pamirsa anu parantos cacapnya ngalaksanakeun ibadah saum sasi ayeuna. Atuh oge wilujeng boboran dina tahun 1447 Hijriah aki nada dihapuntennya nyuwunkeun dibanglarkeun dibebaskeun dina sagala dosa perdosaan sagala rupi kasalahan anu dihajatan tapi teu dihaja kitu oge pamirsa sadayana dihapunten pisan ku aki. Atuh urang cekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa dongengna akina amit bungkur heula urang tepang deui engke di sasi Sawalnya ndaskeun hanca anu katunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.